Salam sejahtera sadayana, langkung ti payun, hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Agung, saengga roh sadayana tiasa kempel dina dinten ayeuna. Hatur nuhun ka saderek MC anu tos maparin kasempatan ka simkuring kanggo janten panumbu catur dina ieu kasempatan. Ieu acara teh lantaran ayeuna rasa prihatin urang kana budaya Indonesia. Ku kituna, ieu acara teh tujuanna supaya urang sadayana tiasa bisa ngalestarikeun budaya Indonesia. Supados ieu acara teh langkung henggar, parantos caralik sadayana dina ieu salawesan ahli dina bidang seni nyaeta Bapak Beni Rubiandi sareng Ibu Yeliza Fazria nu ahli kana bidang basa Sunda. Dina dinten ieu aranjeunna tos nataharkeun materi nu baris dipedar nyaeta budaya Indonesia. Supados ieu acara lumangsung lancar, simkuring baris nungtun ieu acara dugi karengsena. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadayana, hayu urang regepkeun kamandang ti para pangjejer. Sumangga ke Bapak Beni Rubiandi kanggo ngadugikeun kamandangna. Hatur nuhun ka Bapak Beni Rubiandi anu atos ngadugikeun kamandangna. Sae kacida naon rupi anu didugikeunana. Saalitna parantos muka pandangan urang sadaya ana ngeunaan budaya. Seperti antos ku urang-urang sadayana dengekeun budaya teh nyaeta warisan anu penting pisan kudu dijaga kalestarianna. Naon sababna? Nya sabab eta budaya geus warisan ti nenek moyang anu kedah dijaga. Supados budaya sareng cucu arurang sadayana masih bisa ngarasaan naon eta budaya teh. Kumargi kitu, hayu urang lajengkeun we ieu sawala anu salajengna ka Ibu Yeliza Fazriah. Dihaturkeun kanggo ngadugikeun kamandangna, hatur nuhun ka Ibu Yeliza Fazriah anu tos ngadugikeun kamandangna. Nurutkeun mantena budaya Indonesia khususna budaya Sunda teh loba karagamana, loba jenisna. Basa Sunda geus rada jarang digunakeun budaya zaman ayeuna kusabab leuwih milih maka bahasa gaul. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo 2 urang. Dina ngadugikeun pataraosanana kedah ngacungkeun pananganana teras nyebatkeun namina sarta teu kenging gogorowokan. Hatur nuhun ka Pak Panji anu tos ngadugikeun pataraosana. Pataraosan kirang langkung ngeunaan kumaha carana ngalestarikeun budaya Indonesia. Sumangga ke Bapak Beni Rubiandi kanggo ngawaler patarosanan. Hatur nuhun ka Bapak anu parantos ngawaler patarosan ti Panji anu isi waleranna nyaeta ngancara dibere pembelajaran ka barudak di sakola, miluan festival budaya, miluan ekskursi di sakola jeung sajabana. Supados teu aya dina dieu nu hayang nanya, hayu urang sareng nutup ieu acara kumaosan syukur sasarengan simkuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nada hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu teu ngarenad. Hatur nuhun